Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Abdi Sareng Abimanyu Maharoka di kelas 12 IPS hiji. Abdi teh hayang meraktekan nyias jus mangga. Alat-alat hiji aya siapkan pisau. Kedua, aya blender. 3 gelas diisikan cai. Bahan-bahanna aya mangga, cai jeung diisi di gelas, aya eta susu. Langkah-langkahna hiji, kupas kulit mangga. Nah, enggak bersih ya. Jika sudah, sesa mangga. Ketiga, potong-potong mangga ke dalam blender. Kecil-kecil. Potong-potong kecil-kecil. Ada Kaopat, teras asupkan susu jeung cai ke dalam blender. Susu jeung cai. Nah, mana di air gelas. Apaan? Gulana secukupnya. Kemudian tutup blender. Nah, blender mangga sampai halus.
masuk ke blender, tuang mangga nu enggeus di blender hingga halus ke dalam gelas. Terus mangga siapkan jus mangga siap dihidangkan. Demikian cara nyieun jus mangga kurang leuwihna dihampuraken. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.